mehnyana saha DP Studio Production banyakeun and heula urang Entertainment. teh tah debat teh kudu mahi kudu meujeuhna ilmuna gitu. Jadi urang kudu belajar heula, kudu belajar lantaran ba'awalun lahu wujudun koma qabla ditun namayak balul kisbata bizati fakam engke aina husulul jisnisil makan, kemudian atu nisbatun takarrarat idofa, kemudian atu kadituna aman urudun hayatun dinisbah kablah diterus hayatun bima ahata wastaqal terus ayat alat tasiro ayan paila engke ayat ala ayan paila tah kudu diaji heula nu mantak endek jadi ahli hakikat kumaha kudu ngajina ge kuari saminggu sakali ge lamun kebenaran teu keur ngabesa. Hiji, namun kebenaran ngabesan teu. Nomor kedua, keur teu tahun baru. Mun tahun baru teu ngaji. Tahun baru ge ngaji ge teu boga duit, mun boga duit besaruan teu. Mentak atuh ai awakna mah di majelis ngaji ai hatena mah sarua bae di karang bolong, goblok. Ieu teh sarua jeung batur kan berarti. Neureun jembe acara TV rame jasa kana tahun baru mah. Dua ayan paila, ayat Allah. Jadi diaji heula. Allah mah munazzahun an aina, munazzahun anil makan, munazzahun Allah teh jihad tina kaifa tina madah tina surah wa ma'adzalika bari Allah bersih la yakhlu minhu aina tapi tersepi Allah tina aina tersepi tina makan tersepi tina kan tersepi tina kaifa tersepi tina jisim tersepi tina johar tersepi tina arat. Ongko bersih, tapi mun kurang diaji pasti bakal ayah. Kok bisa gitunya? Iya. Kurang makhluk. Ayah makhluk, ayah kholik. Dihirupkan ku Gusti Allah. Sanya zahirup, dirobah-robah. Ainu ngarobahkan orang saha Gusti Allah. Ainu nyicingkan Gusti Allah. Berarti ayah kudrat irodat Gusti di orang. Sumuhun. Diukna orang nang sa nang Allah atau ayah Allah teh di mana di urang. Ayo belah mana iri kantong ya pencit sebenarnya aja kudu kumaha tuh Allah mah teu boga tempat teu boga jihad teu aya luhur teu aya handap teu aya jisim teu aya madah Allah mah mukhalafah lil hawadis. Tetapi Allah tersuwung tidinya sebab Allah teh lamun ku urang diamati melalui perjalanan torekat bakal aya di hati